Kersa nimalan bojeng hingga kapunut marganing tenaga emutan larapati kasanggakeun ngeran. Hari kahiji nama kaula pribadi ngahatur saketika bingahan ka anjeun duaan anu parantos nyaosan kana pangulemna kaula poe ieu. Nah, maka jeung sasauran kitu diangkir ku Narapati, diondang ku raja, dicalukan ku ratu kawa bade ngijing sila bengkok senembah ngeran. Nah, da moal bahakana tinimalan salira ngeran. Da jisim abdi mah bawahan, jisim abdi mah anak buah pan kumadunungan. Angot salira raja di negeri anu kedah diturut ku jisim abdi kawajiban salaku bawahan. Mangga gerawak sabalaka ulah aya anu dinding clear genang siloka gera pedar sacara basna nyayogikeun jisim abdi tanah pangeran mangga satuluina kaula salaku raja di ieu nagara Narapati di ieu negeri. Leres dina poe ieu kaula rek mere pangajen anu saluhur-luhurna khusus ka anjeun Kipati jeung maksana nyaeta rek mere layang pangajen anu ieu layang pangajen teh dipasrahkeun ngeunaan pengabdian anjeun ka ieu nagara. Katingali ku kaula anjeun duaan estuning soson estuning gawe nuran malahan ceuk paribasana hulu dijieun suku dijieun hulu anu balukarna kumaha tungtungna ieu nagara ngaronyat dina sagala widang jadi nagara berat beunghar ceuk paribasana buru dijuru bro dipanto ngalabuncir leuit loba duit ieu teh hasi gawe nuran cage anjeun Pati jeung Senopati. Waduh, padahal mah eta mah kewajiban we pengabdian mah Gusti, kewajiban eta mangeran. Eta mah kewajiban kaula upami bahasa kiwari mah konsekuensi. Dabongan tadi panjiwa raga jisim abdi parantos diwakafkeun demi kepentingan negara jeung bangsa. Margi jisim abdi mah gaduh pamadegan urang ulah hayang wae dibere ku nagara tapi naon urang mere ka nagara. Margi parantos karaos ku jisim abdi jadi sumsum, jadi balung, jadi baga pangawasa, jadi dangdanan. Nyaeta gaji ti nagara oge sagala tunjangan karaos ku jisim abdi samohon. Anu sakieu luar biasana ti nagara ngeran. Janten ieu pengabdian teh estuning jisim abdi mah kawajiban we. Dalamun teu kitu mah panginten jisim abdi dosa. Dina mangsa diistrenan urang salaku aparatur nagara teh pan urang disumpah nyaeta bade bakti diri ka negeri sabaraga ka nagara syariatna hakikatna kana murbeng alam. Janten ieu teh kawajiban sadayana. Ngarti aing. Pon kitu deui kaula da memang kawajiban kaula dina mangsa ngabektikeun diri ka negeri ngan meureunnan kaula salaku raja kudu mere apresiasi atawa mere penghargaan ka saha wae hamba-hamba aparatur nagara anu digawena soson-soson anu bener-bener ngabdina ta ieu teh kawajiban raja pikeun mere penghargaan alias bonus supaya kabeh apalagi ningkatkeun dina sagala widang kagiatan anu aya patula jeung patalina demi kepentingan negara jeung bangsa. Beus. Supaya jadi pamicu anu lian da teu hayang aing pribadi ngabogaan pagawe ayana dunungan. Lamun aya dunungan kakara daek digawe. Lamun aya dunungan kakara getol digawena eueuh we dunungan
gitu live TikTok di kantor teh kadang main slot di kantor teh kade apalatur negara pangpangna para pejabat ulah mirucaan tebalik ke masyarakat sing inget yen urang teh digaji ku masyarakat numatkeun pelayanan terhadap masyarakat tu kumaha wae rek anu beunghar rek anu miskin kabeh kudu dilayani kudu sarua pelayanan boh nu beunghar boh nu miskin ulah dengdek topi ulah kanu beunghar we alus pelayanana teh pedah loba duit anu miskin di hare-hare kade keadilan eta keur sakabeh warga negara leres ulah berat sabeula jadi apalatur negara mah ulah neuleuh duit ulah neuleuh bati ulah deme ka konglomerat ulah dume ka pengusaha segala rupa digampangkeun ai masyarakat leutik dihesekeun kadang-kadang pan masyarakat leutik menyeun KTP ge hese nu mata kaula rek umajang sok tingkatkeun pelayanan terhadap masyarakat sabab sing inget kudu urang kudu gede rumah ka rakyat sabab di henteu-henteu oge pejabat boga harta kakayaan pejabat boga mohimah kabeh eta hasil ti rakyat sabab naon 80% anggaran pendapatan belanja negara tina pajak nu matak seorang rakyat sabab hakikatna nyata pamimpin pikeun ngemban amanat penderitaan rakyat lain membikin rakyat derita ulah nepi ka masyarakat teh dihare-harekeun kade kapasisian mah tempo bisa aya jalan anu rusak tempo ulah di kota wae jalan anu alus teh di kota jeung di desa ge sarua jelema kene boga hak anu sarua di desa sarua ngabogaan hak sabab naon manehna mayar pajak boga imah dipajakan boga tanah dipajakan balanya dipajakan meuli udud oge make pajak nu mata kabeh eueuh artina dengdek topi malahan wayahna kudu kapadesaan sabab cing inget dina pangabutuhna geuning dina pangabutuhna mah urang dina hayang jadi pamimpin teh lobana kapadesaan ulin teh dina kampanye mah pan ka desa-desa urang ulin teh nya mata kudu deukeut teh leres pon kitu deui urang kota ulah gede hulu cicing di kota sabab naon bisa dahar bisa naon-naon sategesna bisa barang beuli teh di desa dan ngalabok mah ti urang desa petani teh di desa mata ulah ngamomolekeun ka urang desa nu mata sok prioritaskeun kepentingan masyarakat di bawah garis kemiskinan sabab eta amanat penderitaan rakyat anu kudu ku urang diprioritaskeun sing merata leres Gusti leres tean rakyat teh komo ka padesaan bisi aya janda-janda tua eta ulan awatos atuh make dolar desa mana leres bisi aya janda-janda anu teu mampu budak yatim sok pamimpin teh ulin cing bener-bener tempo jadi pamimpin lainna kampanye unggul kontrol berusukan teh keur jadi pamimpin lain kampanye kuduna gitu kampanye jika nu heueuh ulin ka kampung aya geus jeleg jadi pamimpin ngajedog di kota leres tuh sok nu mata urang tempo tingali kejadian-kejadian di negara-negara manusia loba negara-negara manusia anu bener-bener tingali jadi contoh ke urang anu patotos program di negara manusia mah mau disebutkan negara mana nama ku aing
Negara mana pokoknya mah aya we. Negara titik-titik we. Pokoknya mah loba program-program nu alus anu kudu ku urang dicontoh ngan meureunnan ieu program teh kudu ditingali heula sumber daya manusiana di urang. Da cantang tuh program anu alus ku sabab sumber daya manusiana masih kena di bawah, kadang-kadang sanajan program anu alus kaituna bakal awut-awutan. Contohna MBG. Tahu dia. Terus program teh nyata pikeun ngagratiskeun makan kanggo masyarakat pangpangna barudak sakola. Tapi geningan kulantaran jelemana SDM-na di negara eta loba keneh beurit anu tungtungna tingali pejabat loba pejabat anu terlibat anu unggah balewatangan gara-gara korupsi tina MBG. Kulan segala dimanfaatkeun kuda kan. Kabayang sapoe sameliar. Sapoe sataun 365 miliar. Bayangkeun lamun 365 miliar dibikeun ka masyarakat geunah merenah tur tumanina. Omean jalan. Leres Gusti aya nu beunang pan heuh tak nu unggah balewatangan beunang teh. Dibawa pan ku KPK. Nya ngaranna teh sarua jeung dalang nih. Ari ieu mah bager atuh ben. Itu tah nu batak jadi contoh ke urang nu batak sok tingkatkeun pelayanan terhadap masyarakat. Timalan kitu ti. Sakali deui kaula salaku raja di negara narepati di negeri dina poe ieu rek mumajak ka sakabeh hamba rahayat pikeun ningkatkeun pelayanan terhadap masyarakat. Leres. Kitu ti tibalan. Satuluina bangna diging silingi poe ieu teh kaula aya kepentingan sabenerna mah pribadi gitu. Pribadi kaula teh. Ieu. Meureun maneh nyaho di baheula nepi ka ayeuna aing hirup bubujangan wae. Oh, leres itu. Leres lelengohan wae. Nah, kagungan kabogo aing mah teu hayang boga kabogo, aing mah hayang langsung kawin. Tapi aing teh pipilih kumaha? Pipilih aing teh boga pamajikan teh sabab naon? Heula da teu gampang atuh. Bakal jadi maot. Leres. Sabab aing boga pamadegan atawa boga bocoran. Bocoran naon? Ari awewe teh dibagi opat kategori bener. Dupi nu kahiji anu kahiji istri padati Gusti bener. Dupi nu kadua istri japati. Nu katilu istri kunti. Nu kaopat mah istri sajati. Dupi istri padati teh kumaha teh Gusti? Ai istri padati teh tingali padati apa padati? Roda tah nya gorobag meureun. Mun diulang gorobag padati tingali padati rek barangkal, rek batu, rek taneuh, rek runtah ditarik nu penting duit. Tak eta istri padati mah rek nu goreng, rek nu kasep, rek nu petot, rek nu kumaha, nu penting duit. Sanajan salaki tara digawe, sanajan salaki goreng patut, nu penting tuh. Sanajan salaki teu digawe, sanajan salaki tara ibalik salaki, artina beger wae nu penting karunya lalakinya. Da eta istri padati dupi istri japati, lamun istri japati mah tingali japati. Wah, topi. Bah jareun kakaranya beurheun. Entrep lana lene.
hari ditewak lingas eta mah nu moro tungku jeruk peres teh mah materialistis aya beunang mah henteu kitu we jadi panasaran batur teh ngabangkrutkeun babaturan urang laras Gusti dupi anu katilu istri Kunti tah istri Kunti mah bager istri Kunti mah bager ngan cicingna di nu poe nya bager nawaran wae istri Kunti mah wah bereha teuting nya ti peuting eta mah wah nu penting mah wah naon eta mah nya istri Kunti mah neangan lalaki hidung belang nya dupi hidung belang teh kumaha ah nyaho meureun si lalaki hidung belang lamun maneh hayang nyaho lalaki hidung belang tingali HP-na nah lamun dina HP-na aya aplikasi hejo ta eta hidung belang dupi nu kaopat nyaeta istri sajati tak ieu mah istri sajati Thailand keteh we. Nggak cantik lah keteh pen lima anu nyaah ka diri bakti ka salaki bakti ka nagri tekenat muji ka yang maha suci tah aing teh hayang neangan istri anu sajati parantos aya geus aya calonna aing parantos aya ngaran geus urang mana nah urang Cisampi eta meureun lain urang Bangsaya lain Ciawi Tali lain Buni Nagara lain Gunung Gadung lain Karya Mukti lain asya meni apa radio babaturan Lurah Widodo lain nah aya we tulisanana di handap ya niron lain aing teh hayang ka urang dieu aing hayang boga pamajikan teh ka urang luar oh palai ka bule bener saha kakasihna ieu istri teh nyaeta Dewi Nila Ningrum Nila Ningrum geulis kawanti-wanti endah kabina-bina lucu taya nunuruban geulis bawaning ngajadi endah bawaning ti kudrat lain populasan kagelisanana geulis luar geulis na jero sabab naon geulis jero kumaha rek teh solehah kumaha ieu Dewi Nila Ningrum sabab naon ramana hiji pandita putra pandita anak pandita nyata ti padepokan Cakrabuana Padepokan Cakrabuana mewah namina ke Cakrabuana Gusti bener ramana nyata kakasina Buana Manik di Padepokan Cakrabuana tak ieu istri anu dipikahayang ku kaula tah ieu teh loba nu ngalamar ti tah aing teh wayahna rek ngajak maneh daing era maksudna panglamarkeun jadi juru bicara nya kaula mah teu tiasa sawios abdi we Gusti urusan juru bicara mah abdi tenang lah nya abdi we urusan puter lidah mah heeh tah aing teh hayang boga pamajikan teh ka eta mung aing boga pamajikan kanu tepuguh mah aing hayang boga pamajikan teh kanu solehah we ya bab lobak ningali aing salah pamajikan anu teu solehah teh ruwet nya lobana turun derajat wibawa salaki teh hareupeun pamajikan kadang-kadang ka salaki teh nyebut sia ka salaki ngedegungkeun heeh da ieu mah Dewi Nila Ningrum teh geulis alami tanpa make up. Uning ti mana? Aing teh kabeneran Dewi Nila Ningrum teh keur live TikTok aing lalajo.
apa eta Dewi Nilaningrum teu make filter dina live TikTok teh da lolobana aya nu live TikTok teh awewe teu make filter kan ini aya nu make filter jadi ABG nini oge loba lalaki nu katipu sinen oge aya live wah ngora dikeuna mah pan awut-awut janten kumata wayah nanti kaula teh hayang ngalamar ka eta pandita buana maneh sae mangga-mangga wayana pangomongkeun jeung aing ka itu bawa Mas Picis kumarin jeung inten jumanten sae mangga bawa emas 3 ton mah 3 ton bener lajeng berlian mawa 2 tolomong lajeng mutiara bawa sakarung lajeng tomat teh sakeresek kanggo naon bisi lapar di jalan aing teh kolesterol dulu wajib dua kelar mah wajib bawa hari wajib cililin ai wajib mah wajib kanggo saha jeung gula kawung wajib eta mah eta mah saya ilaha lumapah ayeuna waktuna teh yuk urang pada lumapah siapkeun pasukan mangga geran rampung dawa tutas pangan dikatigaskankeun pinara bralhamit kadang-kadang di musola aing sare teu moal duit teu bedog teh acung-acung hayang aing boga pamajikan solehah teh kabayang meureun nya aing balik digawe teh disampakeun ku imut anu ngagelenyung Allah bagja nya netep perijeng seukeut jeung geget ka kaula kot leungeun teh beri cium bunganya senajan bau oli saeutik teh naon ditungtun aing teh ti luar teh ka jero ka imah bari ditawaran bade tuang heula bade ibak heula atanapi bade eneng heula bade teh tubruk atanapi bade nubruk teteh dan sekaing teh nubruk teteh atuh dar pan tubruk-tubruk aduh pamajikan aing mah kumaha atuh da aing balik digawe teh boro-boro disampakeun diuk dina kursi sukuna nu hiji kana meja di kana lomari jalingkap awewe teh jalingkap ngedangkak kitu laleur mungih di ditu nah make jeung aya laleur jeung aya laleur ban bau basreng apa teh segitu tadi urang mah apa segitu tadi ini urang mah urus kebayangnya aing boga pamajikan soleha aing ini tigawe teh aduh disampakeun tuangeun bagja ci kopi cinte ci susu baju teh geus rapi aing udang sare teh disadiakeun tuangeun teu kudu alus-alus kasalaki mah mere dahareun teu kudu alus-alus nu penting ridho nah eta nu penting ikhlas sanajan bala-bala geus 2 minggu kulan raos teh kulan doh dibikeun kasalaki raos kulan nya teuas goblok atuh kan dia omongkeun minggu teh kira-kira we 2 minggu maksudna nu penting ridho nya tapi sanajan diberi hamburger diberi daging domba diberi daging sapi ai dibikeun bari dialungkeun nyeri hate teh ngeunah nuang padahal malah mau dipikir-pikir lalaki teh dengikeun mata ungapoe neangan waragan ungapoe dengan kipayah ceuk paribasana suku dijieun hulu dijieun suku kadang-kadang pamajikan nu di imah teu apaleun di mana-mana aing digawe itu aya kecelakaan kadang-kadang teu bebeja ka pamajikan terem hirupna di imah kahujanan kapanasan komo tukang ojek mah ban bitu kahujanan kapanasan du imah teu apaleun naon ngangkat harkat derajat anu jadi pamajikan kesang bobolokot padahal jeung pamajikan teh dulur lain baraya lain bolongkotan dengan tapi anu jadi lalaki
rela ngorbankeun nyawana, rela ngorbankeun jiwana demi kehormatan anu jadi salakinya apa majikanana. Hidup lalaki. Tumatak ibu-ibu cinya ka salaki teh. Ka salaki teh ibu. Nu jadi salaki teh dulur lain baraya lain tapi lamun ibu dihina ku batur, lamun ibu anu ngahina ka batur, lalaki wani korban nyebakeun nyawana demi kepentingan pamajikanana. Ya, bener teh. Oh, mata ulah popolotot teh ka salaki teh. Ulah sesorongot ka salaki teh. Kade. Tapi dah dipikir-pikir deui. Kumaha lalakina deui. Kumaha lalakina. Lamun lalaki hayang ngabogaan istri nu solehah, lalaki heula nu kudu soleh. Bokah liang irungna tu awe itu. Ya, sebab naon arijalu qawamun 'ala nisa. Ari pamin lalaki teh pamimpinna awewe, lamun awewe urang hayang bener, lamun awewe urang hayang solehah, lalaki heula nu kudu soleh. Rek kumaha pamajikan solehah, ai pa hate hayang boga pamajikan solehah, ari hate hayang boga pamajikan anu bager, tapi kapangadagan jeung selot. Lurus setuju. Bagadagan nu ngapoe ngan kitu we jeung kitu salingkuh jeung salingkuh. Papangna nu musik. Nya nu matak di kudu rapok antara lalaki jeung awewe kakara bakat timbul kulawarga anu sakinah mawaddah warahmah. Ima aya pikeun sana we Gusti? Daguan. Lan daguan. Oh saya mangga Gusti mangga. Mangga Gusti mangga. Aduh. Lain maneh naon kitu juga nu bahagia kieu, bahagia Gusti. Naon? Persib hat-trick. Nya getos lami tapi masih kene membekas da acan move on. Ku Persib yang karuk dina kalbu ngadupak dina mana aduh tuh abdi mah kamenage ieu we kupluk di tinggal Persib. Cik atupan Persib lagi geus juara semua atos. Tapi tetepe nemongkeun ka bunga mah Gusti itu abdi mah ieu baju teh ti kapungkur ge kaina teh gentos-gentos. Biru kaina teh gentos-gentos. Atuh teh diseuseul jeung abdi na mani. Abdi mah mani teh jeung bajuna. Ini kan suwan moekeun mani abdi di luhur. Itu Gusti ku cinta-cintana ka Persib abdi mah. Nya pan ayeuna mah aya Piala Dunia. Tah leres ayeuna Piala Dunia tetep cinta mah nomor 1 Persib. Margi aku darah biru. Unga poe ngadaran bulao. Wah, menaon cenah. Nya meh biru dadahna. Ayeuna mah ka Piala Dunia pan Gusti. Nyekel naon maneh? Nyekel setrume Gusti abdi mah. Lain nyekel saha? Abdi nyekel Portugal. Dah ke Portugal, ke Brazil. Udah apa lagi mah? Abdi mah ke Portugal siapa teh? Nah, aya Ronaldo. Favorit abdi Ronaldo teh pemain Manchester United. Naon kapungkur mah eta teh pemain Manchester United. Naon sih teh? Anu teh Inggris, Manchester United eta Manchester United. MU. Nya. Tati eta teh MU teh ngali ka Madrid, teh Ronaldo teh kagungan gelar da nomor 7. Nomorna teh 7. Nah, betujuh. Nya eta pilih sapatna mah tina poe pan. Urang ge 7 poe. Eta apal. Gitu we. Aing Ronaldo mah ngango. Anjeunna mah nate apa gitu tatanyana ka Gunung Halu. Ronaldo teh ka itu satacan nempel ke nomor teh ka Gunung Halu. Dukuna teh ka ditu. Dudukuna teh ka Gunung Halu ka itu. Nanyakeun ka itu kedah nomor sabaraha? 7. 7. Cek kuncen di ditu teh. Dan di dia mah teh Ronaldo ngaranna saha? Daria di dia mah.
gojek kan. nya Darya ai kapungkurna mah Widodo teh nya jadi lurah we di dieu Leres. eta teh semut dina kaos kaki lagi isi mah Ronaldo mah eta teh pamasihan kita di kuncen Gunung Halu Sate acan manja aja mah di ruang ganti teh ngukus atuh Ronaldo mangangge Japaron Kopi manis teh aya. kopi pahit, kopi manis, rujak ricek, tang angin, daya. Ronaldo mangange, komo umuman malam Jumaah mah jadi mah. Leres belah. Itu Ronaldo mana sia itu? Mun itu si R7. Tah si R7 teh pan ngali aya nama Arab ajeuna. Kali Arab aya nama. Si R7 teh Ronaldo teh. Pindah ke Arab, Ronaldo teh pindah ke Arab nyaeta ka klub Al Nassr. Ya. Aya Nasir teh anu mati lampu Nasir teh mah Nasar tah mun King Nasar teh mah mohon abdi lepat teh mah mohon tuluy tah apan Ronaldo teh ngalih ka Arab kan kapungkur mah di Madrid si R7 di Eropa ya di Arab mah bentos jadi naon si ar Islam ayeuna siar di situ. Wan gede. Abdi mah urusan muda-muda. Mah abdi mah apa habisan Gusti? Nya. Gusti apa teh? Naon? Kunaon bola bet buleun. No, tak eta bener nah bet buleun lamun pasagi heje najongna Gusti. Kabayang pasagi rek kumaha? Goblok cita ingin nyawa gitu mah semun. Bulutuk. Iya. Gusti uningan garis ya hakim garis cuma anu sok nyanak bandera nih anu sisi lapang bener nacik bet nyanak bandera nah lamun nyanak tolombong hese gitu teh kumaha sia we goblok ah kabayang Gusti jeung capek jeung lompatan ka itu make kita nya kumaha sia we mun kumaha abdi we kuninga wasit main bola Apal. iya ai wasit teh nyanak naon kartu sanes anu na bibir nih oh piriwit semohon ya nabat ku piriwit cing oh mantri tuna aya dieu na nabat ku piriwit dah upami ngange bedug capek sok ayeuna aya nu pelanggaran ku bedug bulda kai teu teh ngadon araradan kitu kumaha kumaha sia we goblok lieur aing mohon gitu abdi mah Gusti lah abdi mah kana main bola mah apa nya nomor hiji abdi main bola mah gitu Gusti itu Gusti don Gusti oh kumaha sia we Gusti uninga pemain cadangan naonnya dina bola ya apa sabari cicing 7 ante bebas cadangan mah Gusti rek sabaraha we nya daek satim deui teh naon pemain cadangan mah da cadangan du nonton oge disebut cadangan teh udah mah amek nah Gusti mah jeung dibantu setuju kumaha abdi we apaan sia nu ngaja goblok Gitu saya mah. udah bina teuing teh mun kitu aja teu capeknya oh kumaha sia we mun capek mending Gustinya mugi akatampi kalayan kabingahan we Kolontor gitu. ditarima aya naon ya teh gede kulon daguan oh bangga diuk saya bangga gini ngaya man aji kita ieu Allahu Akbar Gusti nu agung nu murbeng alam dina jero irung aya kalajengking lain kalajengking belebu bulu irung alah sia teh liang irung liangong Allahu Akbar nu murbeng alam kakara umur-umuran aing aduh paingan aing eungap deket sia hawa aing kasedot ku sia kabeh bina-bina teuing teh sia teh make masker di situ teh era
Kebayang lehona saya mer aja. Aing rek nanyakeun ke maneh. Tapi maneh tong amek. bayang biji lehon Naon? Wah amek. Moal, bener. Oh, sok nyembualo sih teh. Bener Wah amek. Moal. Aing penasaran ka sia lamun ngorong kunaon. Damun ku curug malogor. Aing lamun ngorong, pusing pup. Cocok jeung hate sia. Aya dina hate ngakurat puas. Leuwih ngahina ka aing. Bina-bina teh bunga maneh rek numpeng jig. Nek puluhannya lihat ke hati mana musik. Mau ngangkat nampi kalian ngapingahnya nak ngapingan sana naon musik gula. Heula. Mak, heula. Oh ya. Hai mangga. Baguan, mang abdi panengan dos dan kuning mangga. Ngeuning aya maneh aji goblok. Palingan ngomong nak gitu. Si ieu liang irungna gede teuing. Datang si ieu pongpet tadi. Babaturan aing eueuh nu normal. Iwati aing nu normal. Aduh. Naon bro? Nepi ka ngohelan gitu. Yang serikeun aing nepi ngangeuna. Marukana teh ngingung ka aing. Gamina-mina teh nepi ka ngeunah nyeri. Menari di atas penderitaan orang lain maneh. Naon maneh aing nyaho yang serikeun aing. Pernah aing beungeut ieu, pernah aing ngomong ieu, sia jeung serikeun teh mika ngohelan kitu. Gamina-mina deui. Kudu bisa ngaragep angan sorangan ka batur teh. Lamun sia ngahina ka batur berarti sia yang dihina deui ku batur. nya Dengekeun. Gamina-mina teuing ka aing sia nyebut irung dempek, kasih itu yang sia gede-gede teuing irung. Nuan teh leutik. Kejauhan meletik saja gede. Aneh goblok. Asup kenteng 7 mah ini. Ya teh kalau pakai kanopi anjing ini tah. Aya hujan ngeunelep teh. Ya tong itu ka batu teh mana teh ngahina wae. Hampura. Ulah bedah menang hampura menang dependa deuk ajalan dijieun ieu. Eta ku ngapangi. Bangi jeung saha teh dihina mah ku sia mah. Abina-bina teuing. Emang sia kasep sakitu beungeut sia jiga bongol aing anjing. Hampura. Awas dak kali deui kitu lamun aing datang yang jarikeun kitu awas wae. Dibejakeun ku aing ka Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi gubernur lain tukang ojek diulang dia mah. Aya dulur aing ngaranna Deddy Mulyadi, itu mah gubernur Jawa Barat anu pangbageurna. Ulah jakari ke hampura. Ai mana sakaran? Toba tengah nyaho kana ngaran urang. Abar maneh teh saimah sakontrakan jeung aing. Bantara pangi. Da siana tahanyang atuh. Sa ngaran maneh ngaran urang? Heuh, Ucup. Sa Ucup. Oh, Uyup. Uyup menginum. Ucup. Oh, Ucup. Lain. Ucup. Oh, Usup. Lain. Ucup. Oh, Huut.